Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dah. Naramang dulur ti lembur baraya ti kota. Tepang diri na channel Api Hendy Official. Ulah hilap, like, komen, sekarang subscribe channel Api Hendy Official. Gratis. Tah, dari santai urang macakeun dongengnya. Ieu kalasan kenging dongengnya. Tina internet dongengna teh tina bahasasunda.com dua wawales kanu telenges jimangsa nya nami blogna teh kitu tah judulna wawales kanu telenges bisa jadi dongeng nu judulna wawales kanu telenges ieu teh memang kungsi aya samemehna tapi dina dongeng nu beda itu tah ieu judul teh ku kuring bade dibacakeun nya judulna teh wawales kanu telenges. Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunana sabab anakna sadua-dua nu karek gumuling teu aya dina sayangna padahal can lila di paraban sabot indung jeung bapa puyuh kaluar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna ari balik anakna geus teu aya nu aya teh ngan ukur getih ucarat-acret puyuh curiga kabeurit sabab cenah geus lila manehna tunghal tenghol kawas nu keur ngintip malah puyuh meunang beja ti cangehgar nu tara bohong cenah nya nangenan beurit kaluar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih cangehgar teu bisa nulungan da si beurit kabur bakat ku ngenes harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap barang geus panggih dradeg puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena alap-alap nyanggupan mangnaurkeun kasedih puyuh cenah si beurit rek dicecewet ti harita alap-alap sok nyumput tina tangkal teu panonna teu weleh kular kiler kahandap nempoan sugan beurit teh kaluar tina sayangna kungsi sakali mah alap-alap nyamber si monyong ngan nu disamber rikat nyumput kana sayangna handapeun tunggul ti harita nu diincer ku alap-alap teu kaluar deui. Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap dina hiji peuting kabur ngan di perjalanan nyorang wahangan manehna teu bisaeun meuntas keur hulang jentul di sisi wahangan nah atuh ari gajlok teh bangkong hejo ka hareupeunana puguh we beurit teh kacida reuaseunana disangkana alap-alap budak ceuk beurit alah sampean mah ngareureuwas nah make reuas sakadang beurit kawas boga dosa ceuk bangkong rek ka mana ieu teh wayah kieu geus aya di dieu ceuk bangkong deui ngadenge omongan bangkong kitu teh beurit balaham belhem asa kasindiran tungtungna mah nyanggupan ngan cenah kudu isuk di mana geus caang sabab harita mah poe keneh isukna bangkong nalian suku beurit beulah hareup tungtung tali nu sabeulah deui ditalikeun kana sukuna beulah tukang geus kitu gaclok bangkong kawahangan atuh beurit kagugusur tidinya mah soloyong we bangkong ngojay ka tengah wahangan puguh we bangkong beurateun biasana ngojay sorangan ari harita kudu mentaskeun beurit barang nepi ka tengah-tengah wahangan bangkong teh hayang ngaheurian beurit tidinya bangkong teh teuleum ka dasar wahangan atuh beurit kabawa
Berit gogorowokan embung di bawah teteleman da cenah engap. Tapi ku bangkong tadi dengi lap telem deui. Ku sababaraha kali di bawah telem tungtung nama berit nepi ka hanteuna paeh. Geus kitu mah bangkong seuri bari ambang-ambangan. Keur kitu teu kanyahoan ti tadina. Kalayang alap-alap nu ngincer berit di kamari seot nyamber berit nu geus jadi bangke. Di bawah hiber ka awang-awang. Atuh bangkong ka bawah roroeseun paureun datara biasa ngapung. Mokaha we poe harita alap-alap menang kauntungan. Sanggeus meakeun berit nu sakitu lintuhna bibilasna ku bangkong hejo. Tah, eta pangintennya dongeng nu judulna Wawales Kanu Telanges. Simkuring nyanaktina bahasa Sunda.com 2 Wawales Kanu Telanges hiji mangsa gitu. Begitu seureun sabeunyereun aya mangpaatna kanggo urang sadayana utamina kanggo ngamumule dongeng. Jadi simkuring miharep kanggo sepuh-sepuh zaman kiwari pan sigana tos arang langka nya pami simurang kalihna satajan kulem teh didongengkeun heula sabab ninggal kahengkeran ayeuna mah ilaharna justru si para murang kalih teh satajan obo teh nyawa HP atuh mudah-mudahan ku urang ngamumule tradisi ngadongeng ieu atuh sasiereun sabeunyereun nya tiasa supados murang kalih teh ulangan saukurnya nyawa HP wae aya tradisi Sunda anu kedah dimumule nyata dongeng Sunda gitu ta tepang deui dina padaran-padaran nu sanesna ulah hilap like comment sareng subscribe channel Api Hendy Official cag